Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta Abdi Muhammad Asfar, kelas 4C Zaid bin Sabit. Abdi bade sajak bahasa Sunda. Di kebun binatang, kenging beri putra mandala. Kungsi abdi ka kebun binatang. Loba sato ciptaan Allah. Ningal anu ieu beda rupa. Ningal anu itu lain rupa. Sasatoan anu diciptakan ku Gusti jadi tanda. Gusti nuhun teuing ieu di dunia. Tos dipaparin rupa-rupa sato. Anu loba mangpaat pikeun manusia. Muga diri oge bisa syukuran. Maparin ku doa jeung kaimanan.